Anjeunna teh Ahmad Subarjo salah sahiji tokoh nu mibanda peran penting dina sajarah Indonesia, utamana nalika nyahareupan proklamasi kamardekaan tanggal 17 Agustus 1845. Salian ti eta, anjeunna oge kantos ngajabat salaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia anu kahiji saanggeus merdeka. Ahmad Subarjo dianggap minangka salah sahiji tokoh nu pangaruhna gede. Kusabab kitu, anjeunna kapilih janten anggota BPUPKI nu engke robah jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Raden Ahmad Subarjo Jojo Hadi Surjo lahir dina 23 Maret 1886 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe teh hiji desa leutik di sisi walungan Citarum, desa nu jadi salah sahiji daerah penghasil beas di wewengkon Jawa Barat. Ti pihak indungna nambahkeun ngaran Ahmad dihareupeun ngaran Subarjo. Nepi ka jadi Ahmad Subarjo, sedengkeun ngaran Jojo Hadi Surjo ditambihkeun ku anjeunna sorangan nalika geus dewasa. Basa ditahan penjara Ponorogo lantaran kajadian 3 Juni 1846 nyaeta usaha kudeta ti kelompok oposisi ke pamerintahan Kabinet Syahrir II. Waktu mimiti sakola, Ahmad Subarjo asup ka sakola rendah Eropa 3 di daerah Kramat. Lajeng pindah ka sakola rendah Eropa pertama B di Schulweg deket Pasar Baru. Sanggeus tamat ti ELSB, Subarjo neruskeun sakola ka sakola Pangeran Hendrik. Tapi sanggeus 2 tahun anjeunna kaluar sarta pindah ka sakola Raja Willem di Salemba. Tahun 1822, anjeunna meunang gelar sarjana muda hukum, jeung tahun 1833 meunang gelar Master in the Rechten di Universitas Leiden, Belanda. Nalika Jepang ngalaman kakalahan terus-terusan dina Perang Pasifik ngalawan Sekutu, pamerintahan militer Jepang ngadegkeun BPUPKI pikeun nyiapkeun kamardekaan Indonesia. BPUPKI ieu anggotana 60 urang ti para tokoh nasionalis Indonesia. Kapala BPUPKI nyaeta DR Rajiman Wedyo Diningrat jeung Raden Panji Suroso. Wakilna nyaeta Iji Bangase Yosio. Sidang BPUPKI lumangsung 2 kali, nyaeta 2 hiji Mei nepi hiji Juni 1945 jeung 10 nepi 17 Juli 1945. Ahmad Subarjo nyumbang gagasan penting dina sidang BPUPKI pikeun nyusun dasar nagara. Anjeunna nyebut yen nyieun konstitusi teu cukup ku ngadopsi ti nagara sejen, sabab teu saluyu jeung falsafah jeung kahirupan bangsa Indonesia. BPUPKI ngarengsekeun tugasna dina 17 Juli 1945 jeung ngahasilkeun draft undang-undang nu ngawengku pembukaan, batang tubuh aturan peralihan jeung aturan tambahan. Tibatan poe 15 Agustus 1945 peuting, kira-kira jam 2.30 WIB, kajadian peuting lumangsung. Aya perdebatan hebat antara golongan sepuh jeung golongan nonoman. Duanana satuju yen kamardekaan kudu diproklamasikeun saheulaan, tapi beda dina cara jeung waktu. Dina peuting harita oge, kira-kira jam 24.00, golongan nonoman ngadamel rapat di Jalan Cikini nomor 71 keur nyegah pangaruh Jepang jeung golongan sepuh. Aranjeunna mutuskeun pikeun ngingkirkeun Soekarjo jeung Hatta ka luar kota. Isuk-isukna tanggal 16 Agustus kira-kira jam 4.00 WIB, Sukarni jeung Sigih bareng sababaraha nonoman indit ka Imah Soekarno jeung Hatta pikeun mawa maranehna ka Rengas Dengklok, tempat nu dianggap aman tur jauh ti pangaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, para nonoman maksakeun supaya Soekarno jeung Hatta geuwat ngayakeun proklamasi kamardekaan. Dina isukna Subarjo kaget waktu ngadenge beja yen Soekarno jeung Hatta diculik pada jam 10.00 WIB eta poe. Sidang PPKI kudu dimimitian.
Anjeunna langsung neangan informasi jeung tuntungna nepungan wikana salah sahiji nonoman pikeun nanyakeun tempat disumputkeunna dua tokoh eta. Ngaliwatan sawala panjang Soebarjo hasil ngayakinkeun wikana yen proklamasi bakal dilaksanakeun saenggalna. Tapi eta moal bisa dilakukeun lamun Soekarno jeung Hatta henteu aya di Jakarta. Akhirna wikana maparin informasi tempat maranehanana disumputkeun sarta Soebarjo menta diantar ka Rengas Dengklok. Di dinya Soebarjo nyanghareupan Mayor Subeno ti peta sarta nyatakeun yen proklamasi bakal dilakukeun. Mayor Subeno menta sangka proklamasi langsung dibacakeun harita keneh. Tapi Soebarjo nolak sabab dianggap teu logis jeung henteu siap. Tapi sangkan dipercaya Subarjo mere jaminan pribadi nyaeta lamun proklamasi teu lumangsung pas balik di Jakarta. Anjeunna rela ditembak ku Mayor Subeno serangan. Ku jaminan eta Mayor Subeno satuju sarta Soekarno jeung Hatta dibalikeun deui ka Jakarta pikeun nyiapkeun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saatos rombongan Subarjo sumping deui ka Jakarta, maranehna teu nyaepkeun waktos. Rombongan eta langsung nyangsang ka Imah Laksamana Maeda pikeun ngadamel rapat penting ngeunaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dina eta peuting nu hadir dina rohangan rapat nyaeta Soekarno, Hatta, Subarjo, Maeda jeung Miyoshi. Sementara di tukangan deket meja aya oge Sukarni, Dia jeung Sudiro. Subarjo jeung Hatta nyatakeun pendapatna secara lisan pikeun nyusun naskah proklamasi. Soekarno sorangan nu nulis kana sacari kertas. Subarjo masihan sumbangan penting pikeun alinea ka hiji naskah nyaeta urang rakyat Indonesia ku ieu nyatakeun kemerdekaan urang. Tapi Hatta ngarasa eta rumusan teu can cukup. Anjeunna nyatakeun yen eta ngan ukur hiji pernyataan abstrak tanpa eusina. Hatta nambahkeun, urang kudu maparin harti jeung kahayang nu nyata kana kemerdekaan eta. Urang moal bisa ngalakukeun eta lamun kakawasan teu can aya di pandangan urang sorangan. Jadi kudu aya pernyataan ngeunaan pemindahan kakawasan ti Jepang ka urang. Di dieu lahir gagasan pikeun ngajelaskeun dina naskah yen kekuasaan ti Jepang bakal dipindahkeun kana pandangan bangsa Indonesia. Hatta ngusulkeun rumusan urusan ngeunaan alih kekuasaan jeung saterusna bakal dilaksanakeun dina cara anu paling hati-hati sareng dina waktos anu paling pondok. Soekarno, Hatta jeung 3 inohong sejenna satuju kana eusi eta naskah. Tuluy nu limaan indit ka ruang tamu nepungan sakumna anggota PPKI. Soekarno muka pasomoan ku maca naskah proklamasi sarta menta persetujuan. Saenggeus disatujuan, Hatta ngusulkeun supaya sakumna anggota hadir ikutan nanda tangan eta naskah. Tapi Sukarni henteu satuju. Anjeunna ngabrehkeun pamadegan cekap Soekarno jeung Hatta we nu menandatangan. Naskah proklamasi dibikeun ka Sayuti Melik pikeun diketik. Dina proses eta aya sababaraha parobahan minor. Saatos kabeh rengse, Soekarno jeung Hatta nandatangan eta naskah. Hatta menta ka BM Dia jeung para nonoman pers pikeun langsung nyebarkeun jeung ngumumkeun yen teks proklamasi geus dirumuskeun sarta bakal dibacakeun jam 10 isukna di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.